Firli waliwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kumargi seueur anu teu daramang maka dina kasempatan wengi ieu insyaallah sim kuring bade ngabahas pasunatan ngalayat atanapi kemit ka anu teu damang. Wayusanu sareng disunatkeun naon iyadatul maridi ngalayat aing kanu teu damang teh ngalayat ngalayat anu teu damang al muslimi anu beragama Islam hatal haramadi sehingga anu nyeri soca janten hukumna sunat ngalayat anu teu damang sok sanaos teu damangna teh nyeri soca tiriwisen urang teh uninga alah mang eta tiriwisen sunat urang ngalayat sunat komo panyawatna satruk tiriwisen ogen sunat cenah bahkan wal aduwi sok sanajan anu teu damangna teh musuh uninga musuh nya musuh teh sabalikna teman nya urang teh keheul ka jelema eta teh duka naon sababna mah keheul we efek teh jelema anu dipika keheul ku urang teh teu damang sok sanajan dipika keheul ku urang sunat we urang teh ngalayat ka jalmi anu teu damang sok sanajan eta nu teu damang teh musuh urang dipika keheul ku urang cenah ai urang mah puas ya gitu tamirang gering tah teu kenging kitu teu kenging kedah nyumputkeun ka keheul urang teh keuneh hate urang keheul tapi teu kenging didohir-dohir teu kenging ditemrak-temrak keheulna urang ka eta jalmi teh naon alasanana idpiha qot'ul adawah sabab ku ayana ngalayat anu teu damang teh matak memutuskan permusuhan cenah pan itu teh memusuhan jeung urang pek teh teu damang dilayat ku urang teh tah ku ngalayatna urang ka musuh urang eta teh sama dengan memutuskan permusuhan menjalin kembali pertemanan bade naon memusuhan mending keneh seueur teman cek peribahasa oge mengatakan satu kawan sedikit sekali satu musuh banyak sekali cenah tetapi 1000 kawan sedikit sekali naon cenah peribahasana teh satu musuh banyak sekali 1000 kawan sedikit sekali cenah tah hiji musuh teh seueur teuing berarti ulah loba musuh hiji ulah gaduh musuh hiji-hiji acan gitu eta teh teras 1000 kawan sedikit sekali nah berarti entong cekap urang mah geus boga babaturan ieu 1000 entong cekap kitu teangan deui we pertemanan mah upami saur uwa ajengan mah jangan berhenti mencari kawan cenah amanatna teh diantawisna jangan berhenti mencari kawan diantarana mencari kawan teh musuh urang nu dipika keheul ku urang teu damang entong diantep longok ku urang teh kartos ku sadayana tah kitu saterasna naon alasanana deui wajal bil mawaddah ku ayana ngalayat ka anu teu damang teh matak narik kana cinta jadi matak narik kana simpati lah bisi cinta mah ieu teuing gitu tah nu tadina keheul
si itu teh ka urang ku urang dilayat da teu damang jadi weh leungit nawana teh keheulna teh kan sae eta teh ma'ama pidalika min silatin sareng deui dina ngalayat anu teu damang teh min silatin aya silat cenah lain silat gelut di dieu mah naon silat teh silaturahmi janten ngalayat anu teu damang eta teh sama dengan silaturahmi anu manfaat silaturahmi hartina silaturahmi teh nepungkeun babarayaan manfaat silaturahmi teh matak manjangkeun umur jeung matak ngajembarkeun rejeki eta teh ngalayat anu teu damang nama bade ka bumi nah da terang misalkeun ibu sinareng bapa teh anu teu damang teh nuju aya di bumi nah ayeuna mah ka bumina urang teh atanapi ngalayat anu teu damang teh bade ka rumah sakit da kauninga ku bapa sareng ku ibu teh anu teu damang teh ayeuna teh nuju di rumah sakit salagi kongang mah jeung teu dicaram ku dokter sok kitu naon urang teh ka rumah sakit teh ngalayat kanu teu damang teh kecuali ku dokter dicareng cek dokter teh hapunten ka anu ngalayat teu kenging ngagimung teuing teu kenging ngajak ngobrol teu kenging caket teuing ta eta mah wayahna we ngalayatna we sakumaha cek peraturan dokter dari dokter mah eta teh kusara oge direken ku agama teh cek dokter teh misalna teh kenging caket teuing ngalayatna tu wayahna kedah digugu cek dokter teh eta mah teu damangna ulah kacayan wayahna wuduna kudu tayamum we lamun cek dokter kitu teh jadi naon teh namina teh petuah dokter anjuran ti dokter bahkan kakuduan ti dokter kusara teh direken ku hukum agama teh kadenya eta teh kartos kusadayana ieu tah kitu terus ngalayat anu teu damang teh wasururi wa ghairihi matak ngabungahkeun anu nuju teu damang nah sok geura lamun teu damang urang teh aya anu ngalayat bunga oh nyaraaheun berarti tatangga jeung dulur teh ka urang teh semangat teh kana hate urang teh henteu sedih tah semangatna hate dina nalika nuju teu damang eta teh sama dengan nerehkeun kana damang eta teh lamun hate urang nuju teu damang hek teu semangat lambat damangna teh eta teh tak ngalayat anu teu damang teh kitu we sapertos nu namanya dinaonkeun dijelaskeun saha anu dilayat teh hiji orang anu beragama Islam sanaos panyawatna teh nyeri soca nya sakit komo panginten panyawatna anu berat sok sanaos deui anu teu damang teh musuh tekeng pandang bulu sunat dilayat bahkan wal jari komo tatangga mah nya eta teh jalmi teh muslim beragama Islam nya tatangga ongkoh sa RT misalnya sunat pisan upami urang nguping tatanggi urang aya anu teu damang sunat dilayat pisan eta teh tatangga mah naon margina 5 istafado min udmi hukukihi sabab luas pisan hak-hak ketetanggaan macenah naon pangna hak-hak ketetanggaan luas pangna hak-hak ketetanggaan luas sabab dina nalika urang darurat kamusibahan maka anu pangpayuna bakal nulungan urang teh tatangga moal dulur urang anu aya di Jakarta moal dahe sejauh nya ketika urang kamusibahan darurat pisan butuh pertolongan maka anu nulungan pangpayuna teh bakal tatangga urang eta teh
datatangi anu panguningana pisan mah. Makana ngalayad anu teu damang heg tatangi urang anu teu damang teh sunat pisan eta teh. Hah? Kapan saur tadi oke. Sok sanaos musuh gitu tanya. Sok sanaos dipikakeul ku urang. Repeh we atuh ieu mah pami urang teh keheul ka jelema eta teh. Teu gaul pangajian tara gotong royong tara kana bansos pangbeukina misalna teh. Apek teh geuring kanaon ka jelema teu pati akur mumusuhan. Layad we ngaduakeun hungkul balik geus kitu. Tong loba nyarios. Tong ngungkapkeun ka keheul tah kitu karasanya geuning tong kitu repeh we lah. Keun we repeh kitu. Balik we urang mah niatna ngalaksanakeun perintah Allah anu berupa sunat nyaeta ngalayad anu teu tingali nawe parentah Allah na sunatna we teu kenging ningali jalmi anu dilayadna bisi jalmi anu dilayadna mah dipikakeul ku urang bahkan kieu cenah wal kafiri jalma kafir goiril harobiyyi anu lain kafir sok merangan in kana jaron lamun teh mah eta si kafir teh tatangga bahkan kafir anu lain kafir harobi heg tatanggaan jeung urang heg eta si kafir teh gering anger sunat dilayad cenah aya jalmi tatanggaan jeung urang tapi agamana sanes agama Islam agama nu lain we lah tatangga urang bari eta si jalmi anu lain agama Islam teh lain kafir harobi saha ari kafir harobi ai kafir harobi mah kafir anu sok merangan Islam eta mah kafir harobi tawa si kafir teh biasa weh henteu galak ka urang teh ka Islam teh tatangga urang deui heg teu damang agamana teh agama batur teu damang sunat dilayad sunat deui sami eta oge eta teh cacak-cacak agamana sanes agama Islam komo lamun agama naon Islam aya ieu teh keteranganana ngalayad teh hadisna mana hadisna teh kieu ya ibu-ibu bapak-bapak semua yang ada di sini amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bittiba'il janaizi wa iyadatil maridi wa ghairi yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita-kita untuk mengikuti jenazah dan memerintahkan kita-kita untuk melayat orang yang sakit cenah. Jadi sunat hukumna upami aya anu maot urang teh nuturkeun ngiring di cana ka makam teh sunat eta teh. Saterasna upami aya anu teu damang saur Rasul sunat dilayat ku urang teh. Pa inin tapa madukiro ubihat pa inin tapa maka lamun eueuh naon ma perkara dukiro nu dicaritakeun perkara ubihat tah diwenangkeun itu ngalayad nya eta kieu ieu sabalikna ieu mah lamun teh mah perkara anu tos dicaritakeun teh teu aya maka hukumna ngalayad teh sanes sunat tapi wenang kumaha gambaranana teh eta jalmi teh sehat ai sehat teh naon cager kumaha ngalayad jalma anu cager hukumna henteu sunat eta mah tapi wenang cenah da cager ek naon dilongok cager mah dilayad gitu da judulna oge ieu mah ngalayad anu teu damang atuh lamun sehat mah entong niat ngalayad saterasna mah
Mana deui tadi teh? Tah wal jari berarti keluar ku kecap al jari anu hartosna tatangga nyaeta jalmi anu lain tatangga urang anu tebih lah. Anu lamun zaman ayeuna mah lamun ngalayad anu teu damang eta teh mata beak ongkos teu pararuguh. Saha anu teu damangna teh? Batur di mana? Di Sumatera. Ta eta mah ku ongkosna oge naon? Mata ripuh gitu tah lamun ka ditu teh urang teh beak ongkos. Ta eta mah teu disunatkeun ari kitu mah. Mending keneh doakeun we ti dieu kirim we transferkeun hartosna kitu mun rek ieu oge. Tah tos kabayang lah ku sadayana nya janten anu dilayad teh saha cenah nu teu damang teh anu kajangkau we ku urang kitu tanya. Anu kajangkau angkatna, anu kajangkau lamun ngalayat teh ongkosna oge naon? Terjangkau ku saha? Ku urang. Tuh geuningan di dia oge. Naam ahlul juri tukrahu ziyaratuhum wa qad tahrumu. Kumaha cenah mah lamun anu teu damang teh ahli lacut. Terang ahli lacut. Naon ahli lacut teh nya? Ahli doraka meureun. Anu tadina sok gawe doraka hek doraka na teh terang-terangan, jelas-jelasan. Lamun maksiat terang-terangan teu eraeun. Lamun gawe dosa terang-terangan teu naon? Teu eraeun. Tah, nu kitu teh ahlul jur eta mah hukum ngalayad lamun eta ahli doraka teh teu damang hukumna teh makruh cenah. Lamun kira-kira dilayad teh tuh ai mah cenah doraka osok doraka tetegrakan oge loba keneh anu ngalayad ka urang teh tabisi boga anggapan kitu matak ibu-ibu bapak-bapak oge gaduh penilaian si ieu mah cek ibu jeung cek bapak teh osok tetegrakan gawe doraka na lamun dilongok teh lamun dilayad teh bisi majarkeun tuh urang ge tukang doraka loba nu ngalayadna jadi beuki unak dorakana teh ta eta mah keun lah tong dilayad dari kira-kira boga kira-kira sangka kitu mah nya janten lah bapak-bapak sinareng ibu-ibu gaduh penilaian sinareng gaduh pertimbangan. Bahkan wa mahallu sunnil iyadati ari sunat na ngalayad anu teu damang teh illam yasukko alal mujawir kitu soteh lamun teu matak ngaripuhkeun ka anu ngalayadna atuh lamun ku ngalayad anu teu damang teh urang teh ngalayad teh bakal ripuh eta mah teu disunatkeun cenah ari kitu mah model tadi weh di mana teu damangna di Kalimantan yo atuh urang ngajual tanah urang init ke Kalimantan urang ngalayad tah ulah sampai dugi ka kitu teuing gitu da tebih eta mah anu logika we ku urang teh daripada init ngalayad ka ditu nya mending keneh dikirimkeun artos nah ka ditu sumangkeun ka artos ku sadayana ieu tinggal dipertimbangkeun ku ibu-ibu ku bapak-bapak sadayana. Tah wahai susunat payubadiru biha walau awala yaumi min marodihi sakira-kira ngalayad teh hukumna sunat jadi tos terang ya ngalayad anu teu damang eta teh geus kabayang ku ibu teh sunat naon margina teu matak ripuh ku ngalayadna teu matak madarat ku ngalayadna sunat yakin oge ngalayad eta mah maka sok engalkeun upami urang teh tos terang bahwa
si eta teh sunat dilayad ku teu damangna teu ngiding kengke upami tas terang naon mah sunat mah cenah tapi ngalayad anu teu damang teh la yuwaliha kullayaumin naon la yuwaliha kullayaumin teh ulah unggal poe ari anu lain karabat jeung keluarga mah